Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kundang sadayana urang masih kana biasa pandang deui. Biasa sasarengan deui sok sanes mung dicomentara ngalanggungan channel Sisma Bagekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang ngereskeun acan dongeng petunda dina dinten kamari. Jejerna nyaetana Raden Arya Bahila Wijaya dina dinten ayeuna teh raskeun bagian anu ka 11 gitunya. Mudah-mudahan ku ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantankeun panglipur kalugu panggedraman dan kaum mitra-mitra sadayana di mana we aya di suklakna di sekukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta-eta ngamumule seni urang seni tradisional. Mitra kumadara ramang sadayana dina dinten ayeuna nuhun pisan pangedamang mah eta pisan rabiatkeun siang sinaraungina atuh kana nuju teu damang galingging kana siri sareng doakeun ka sadayana mudah-mudahan anu nuju teu damang galingging kana siri galingging damang ka Allah Subhanahu wa taala. Para mitra dina dinten kamari teh nalika nyaetana Raden Arya atanapi Raden Wijaya uju paduhareupan sareng hiji jalmi anu tangtosna we eta mangrupakeun salah sahiji jawara kahot ternya mohon anu namina nyaetana Saparaga mitra-mitranya mohon kumaha jujutanana kumaha satrasna mangga urang panduan sadayana urang pedar. Namun satu acan medar ieu acara dongeng teh tong hilap teh mitra anu tajan subscribe mangga di subscribe heula, anu tajan like mangga di like heula, atau anu bade ngaktifkeun super tengna mangga aktifkeun super tengna, anu bade ngiring gabung kana channelna Sisma Bagekok mangga akan klik gabungkeun adanya mohon supaya channel itu tetap aya luar biasa kasihan langsung saya dikanggo mitra-mitra sadayana. Para mitra kaum dangu sadayana seperti nyangkong tinggal waktu semangat orang dilajengkeun wae kana dongeng Sundana wilujeng ngadangukeun wilujeng mancu dina hapena sewang-sewangan prungkah. Para mitra kaum dangu sadayana isap taraga harita panon anu beureum jeler harita tamtuna wenta awak anu begang lir ibarat tangkorak dina waktu ayeuna anu neuteup seukeut tangtuna nyatana ka Raden Wijaya urang ajar. Budak satepak wani-wani camplak segala rupa ka aing da sia geus bosen kana nyawa bangsat Raden Wijaya teh ketiba neuteuk we teu hayang nemalan ieu tangtuna nyatra kara kisap taraga. Andika bener-bener dina waktu ayeuna datang ka ieu pitempatan sarua jeung kokoro atanapi sarua jeung nyampeurkeun panggebug deui. Ibarat orai bungka nu nyampeurkeun panggebug ka dieu. Sosoro kojor eta ngaranna. Dewek masih keneh karunya ka ilaing bangsa manusia nu masih keneh bau jaringau deuleu. Geura nyingkah ini tinggalkeun pieu-pieu tempatan ulah wani-wani deukeut deui ka aing ye. Ku aing geus dibere kesempatan silaing sina kumelenang di alam dunya deuleu.
Watir ningan kana warugana ge si laing teh. Kisap taraga. Nah, da keur kula mah tang teu nawe. Moal arek poboleh sanajan kula tang teu nawe jauh tanah ka langit dina urusan umur jeung anjeun. Samaruh kula rek ngejat, samaruh kula rek nyingkah, moal. Eueuh ti dituna keur kula kudu nyingkah, kudu ngejat harita ti pakalangan. Kaden acur tutumpuran daripada kula tang teu nawe kudu ngejat di pakalangan. Wah, somong boga naon sia make jeung ngomong gawas kitu sagala di hareupeun aing deuleun. Ka bau-bau sungut, bau-bau cungap deuleun. Yeuh, dengekeun sakali deui dewek nitah ka ilaing. Leuwih hade tinggalkeun ieu pileuweungan, ieu alas deuleun. Ulah deukeut-deukeut ka dieu. Sabab lamun si laing ayeuna deukeut-deukeut ka dieu dan waneh si laing ayeuna geus moal kabagian nyawa dina leungeun aing. Sararea geus pada apa saha ieu Saptaraga. Tara aya musuh anu memang nangtung. Kabeh musuh-musuh kula kudu perlaya dina leungeun kula. Teuing geus sabaraha ribu atuh da musuh di kula teh para jawara hebat, para jawara-jawaring kahot. Ayeuna maneh ku aing diberi kesempatan kurang kumaha coba aing bageut ceuk Mang Oge. Samarukan kumaha ieu teh. Ay. Saptaraga sakali deui kula nandeskeun ka Andika lamun kula moal arek ngejat satu yang beas. Kula moal arek ngageser, moal arek ningakeun pakalangan kajaba kula dina kameunangan atawa kula tang teu nawe perlaya di medan laga. Teu nyangka lamun si laing memang boga pangaweruh anu tang teu nawe jeung boga tang teu nawe kawani anu memang wawane anu kacidai pisan kuatna nya memang kudu kitu salaku lalaki langit talanang jagat. Ulah kumeok memeh dipacok tapi kula kudu ngasaan heula kawas kumaha rasana. Nucuk pajarkeun cenah Ki Saptaraga hebat. Kula ge tang teu nawe hayang ngasaan kahebatanana. Waduh. Bake jeung nangtang sagala rupa ka aing sia. Da teu kaduhung sia kana nyawa engke lamun paeh ku aing teu kaduhung. Moal lebar, moal. Lamun kitu tapi heueuh ieu budak teh memang bener-bener bandel ieu. Nya gableg naon naon cenah. Gableg pangabisa naon cenah ieu budak teh. Teko. Lamun paniatan Andika beu teh teuing ku aing bakal dipodaran dina waktu ayeuna keneh. Mimiti ku aing uletahna dibetot, irungna dicolok, disintrek 2 kali, panonna oge sarua ku aing dicolok cu. Geus kitu digayem ku aing huluna cok-crok polona. Kak. Inahna kerana jigana ieu. Ulah kur sakadar sungut. Geura buktikeun lamun memang Andika memang kuat. Geura buktikeun lamun Andika memang sanggup ngelehkeun kula. Waduh. Ieu mah geus teu asup heureuh ieu mah Kang. Cuk Mang Oge. Ieu bener-bener budak ngora bau jaring ngao geus nangtang ka aing. Lamun si laing memang kitu kayangnya. Moal burung dilaksanakeun ku aing di podaran sia maneh. Sanggeus kitu tang teu nawe. Saptaraga dina waktu ayeuna ngacorelat harita ngadeuketan dina waktu anu sengikatna karana sak cicep geus aya di hareupeun tang teu nyaeta Raden Wijaya. Sedengkeun Raden Wijaya tang teu nawe teu geuleumpeur teu sing dina waktu ayeuna manehna anu nangtung mancuh dina tangtunganana.
Teupan anu teuteub seukeut harita libat silalatuan harita neuteub kana awakna sakiraga nanta ki Saptaraga. Saptaraga harita mapatkeun ajianana dina waktu ayeuna leungeunna harita nu terhebat tang teu aduh tina dampaleungeun katingali harita ibarat haseup jeung seuneu anu katingali ngaburahaina karanan. Sedengkeun harita Saptaraga harita nu tangah kaluhur bari barakatak seuri dina waktu ayeuna. Saptaraga harita saklepat dengan harita nu langsung dikerahkeun pake nyakot tangtuna nyatana kana beuheung Raden Wijaya. Sedengkeun Raden Wijaya dina waktu ayeuna nu teu mundur sasiku teu mijat satunyang beas harita manehna ajeg mancuh dina tangtunganna dina waktu ayeuna. Hiya Saptaraga dina waktu ayeuna harita tangtuna we anu nyekal kana beuheungna Raden Wijaya. Tapi mantak aneh jeung mantak kaget ke Raden Wijaya atanapi keur Saptawijaya atanapi keur Saptaraga. Sabab tetela cepengan leungeun atanapi anu nyakop dina babeuheungna Raden Wijaya anu sama sakali dina waktu ayeuna lir ibarat anu teu ngaruh sama sakali. Ngajar harita Raden atara bisa raga harita mundur ka tukang bari neuteub seukeut bangun anu kaget jeung bingung karanan manehna teu nyangka ilmu panamu jampe pamake dina waktu ayeuna manehanana anu teu mempan pikeun ngangkat atawa ngageserkeun awakna nya Raden Wijaya. Mana kekuatan anjeun teh geuningan Saptaraga anu pajarkeun anjeun teh tangtuna rek merdaya kakula arek maehan kakula tapi buktina geuningan mana tong boro-boro maehan bet awak kula we teu kabawa kumaha caritana ieu para jawara hebat ieu urang gajah saha sabenerna maneh nah teuing make jeung nanyakeun saha sagala rupa sok we fokus ayeuna mah geura pilihan ilmu anjeun anu tangtuna panghebatna panghadena geura kerahkeun geura pusatkeun jeung geura watak ajian anjeun. Waduh ngajar ulah sombong anjeun budak leutik ngaing lain kuri hiji dua tangtuna bisa disebutkeun geus sagudang aing ilmu ieu dileutik aing ilmu tatapa neangan segala rupa pangabisa ayeuna piraku teuing aing kudu boboleh ku si laing euy. Harita tangtuna ki Saptaraga anu nangtung mancuh rak rak rakatak urat-urat ke Saptaraga dina waktu ayeuna tangtuna we kadenge tinggal katak keranan. Saptaraga mapatkeun aji kasaktena dina waktu ayeuna mangrupakeun ajian anu tangtuna we tangguh ajian anu memang hebat. Saptaraga bener-bener dina waktu ayeuna harita teh teu wani sembarangan sabab geus nyaho lamun ieu jalma lain jalma sembarangan sanajan dina tangtungan kur sakadar budak leutik ceuk paribasana atanapi dina tangtungan kur budak satepak umur 20 tahunan kurang. Saptaraga dina waktu ayeuna harita leungeunna lir ibarat anu berat ngan kakuatan ilmu panemu jampe pamake kasakten anu kaciri pisan hebat. Rambodar sia bangsa. Hiat berelat harita Saptaraga dina waktu awakna lir ibarat pasar ngabresat harita ngarajang nuju kana tangtunganna nyaetana Raden Wijaya. Sedengkeun Raden Wijaya dina waktu barang ningali blesatna harita sahaya. Lain deui rupana tangtuna nyaeta Saptaraga tapi oge ieu mah mangrupakeun cahaya nu ngablesat kana awak manehanana. Bakating ku gancang jeung hebatna ilmu tangtuna nu dipimilik nu dicangking ku Saptaraga dina waktu ayeuna. Sedengkeun harita Raden Wijaya bener-bener manehanana anu imut ngagalenyuk. Saterusna Raden Wijaya harita les jirina leungit ilang tanpa karana. Sedengkeun ti Saptaraga barang nepi kana awakna Raden Wijaya dina teh culang cileun bari rungah ringeun sabab teh katingali musuhna aya dina eta pitempatan. Idih gambana cenah bangsa teh ieu.
ka mana yeuh Raden Wijaya tangtuna we nepakana tak-takna harita nyaeta Ki Saptaraga ulah di dieu harita ret Raden atanapi Ki Saptaraga harita ngareret barang harita ngareret ceplak harita tangtuna we loba irungna Ki Saptaraga harita disentrek harita ngagunakeun kakuatan tenaga jero anu kitu hebat Ki Saptaraga harita ngagoak harita awakna bangkieun ka tukang harita aya kana 3 lengkahna dina waktu ayeuna dari sontot duh harita Ki Saptaraga anu tangtuna we henteu nepi ka labuh mah sedengkeun Ki Saptaraga harita nu buncelik panonna bener-bener dina waktu ayeuna manehna ngarasa wirang di kolong catak sabab manehna dina sajurus ieu tangtuna we sakali nyintrek lawa irungna oge nepi ka bangkieun jauhna karana aya kana 3 lengkah. Waduh, kurang ajar. Bener-bener luar biasa si bangsat ieu. Saha sabenerna ieu manusia. Aduh. Aing kakara ieu namag ieu mangih jelema model kawas kieu. Umurna budak leutik tapi tangtuna kakuatanana luar biasa na karana saha sabenerna ieu jalema ieu. Wadah, cilaka aing lah lamun kieu mah ieu. Teu Ki Saptaraga dina waktu ayeuna mah. Kumaha Ki Saptaraga? Rek diteruskeun atawa anjeun rek tobat? Wadah. Make jeung ngubutkeun tobat sagala rupa ka aing. Oh. Aing mangrupakeun jawara can ngaku eleh da. Amarukan kumaha si laing. Eta mah kun sagala pamanasan. Namun anjeun memang nganggap eta pamanasan. Tapi bidaon sia. Tapi ulah kaduhung we akhirna. Sabab rasa kaduhung matang tuna we datangna tarti heula pasti di ujung cerita. Urang ngajar sia. Make jeung ngajarkeun sakitu sagala ka aing. Benar-benar si laing anu memang teu kaprediksi ku dewek euy. Saha sabenerna si laing? Kula lain saha-saha. Tadi kula geus cacarita lamun kula mangrupakeun jalma andar-andar jalma anyar pinangih anu keur ngalalana anu nuturkeun inung suktu ka mana wae ini. Sare di mana sukna kula teu boga padumukan. Di mana kuring istirahat didinya padumukan kula. Dewek bener-bener ayeuna kakara pisan papangih jeung makhluk model kieu bener-bener namun aing teu erah yang kabur we nyinggalkeun ieu tempatan kan era piraku tingpan aing teh jawara kaon atuh meureun cek dulur-dulur aing cek babaturan aing piraku teuing cenah meureun Ki Saptaraga anu gagah sakti mandraguna anu teu pernah kasorang di Medan Laga kudu kabur irit-birit aja elah teh aing moal saudara ge kunaon Deko urang mimitian deui ti awal anggap urang kakara papangih teu pernah pancaidra heula teu masalah saha heula nu rek nyerang tangtuna kolot heula nu rek nyerang mah ulah nepikeun ngejat ulah nepikeun nyingkah ulah siap kurang ajar rasakeun yeuh Aji Saptagni jurilat harita tangtuna we rade atanapi Ki Saptaraga dina waktu ayeuna tangtuna ngagunakeun ajian Saptagni leungeun anu ngagebeur harita dina waktu ayeuna lir ibarat ruhat beureub saperlu nu sabeula mah leungeun teh lir ibarat seuneu we miter-miter kakuatan anu maha dahsyat dina waktu ayeuna syor angin anu kaciri pisan gedena dina waktu ayeuna mitra eta angin teh lain angin biasa-biasa tapi angin anu ngandung tebaran hawa panas anu kaciri pisan panas teh dina waktu sedengkeun Raden Wijaya dina waktu anu nangtung mancu dina tangtunganna dina waktu ayeuna awakna anu harita katingali oleng lantaran katabaku angin anu kaciri pisan gedena tur mawa hawa anu kaciri pisan panasna sedengkeun Raden Wijaya tangtuna we harita anu meureumkeun panaona ngawatak kakuatanana dina waktu ayeuna aji lingsir bumi tangtuna we nu dipake ku manehanana ceb
puna harita Raden Wijaya nabi ka nyeblok nabi ka memuncangan pada eta taneuh teh anu garing tuh cadas kekuatan benar-benar anu hebat sakaranan sedengkeun Raden Wijaya dina waktu ayeuna harita ngebutkeun leungeunna ser hawa anu kacidebisan tiris ibarat harita angin es anu tangtuna we anu kacidebisan kaluar tina awakna Raden Wijaya benar-benar dina waktu ayeuna ibarat dina kubangan es teh bener-bener mitra hawa panas anu bantrok tangtuna we nyatana jeung kekuatan ti Raden Wijaya nepi ka kenting terak-tek ibarat terak-tekna nyatana seuneu anu kaduruk atawa seuneu anu diceos mitra ting serius ting terak-tek dina waktu ayeuna mitra sedengkeun tangtuna we kisap tageni dina waktu eta tapi kisap taraga anu nolak cangkeng dina waktu ayeuna ningali pepernianan anu keur tarung harita di Jomantara harita ngarasa was-was nakaranan sebab tangtuna we karasa ngelaguna karasa hawa anu kacirebisan tirisna kadang-kadang nyantung kana awak dirina barang keur kitu harita geleger sora tangtuna we anu mah geleger kuat nakaranan mita di Jomantara sanggeus kitu peruk harita lir ibarat cai anu macal lir ibarat hujan hawa tiis anu tangtuna nyaliari sabeureureunana sedengkeun Raden atanapi kisap taraga harita mundur sabaraha lengkah ka tukang jelat harita sabtaraga harita nu limbung awakna tangtuna we kabantingkeun ku taraga rosana dina kusarangan sedengkeun kisap taraga dina waktu ayeuna nu deku tangtuna dina taneuh harita nu neuteup seukeut tangtuna nyatana ka Raden Wijaya wah ideko kurang ajar sia memang benar-benar si lain-lain manusia deuleun udah modar yeuh kiat curilat harita tangtuna Raden Wijaya atanapi kisap taraga tangtuna nu ngagunakeun ajianana dina waktu ieu dina leungeunna katingali dua bilah pedang nu tangtuna eta pedang teh lain pedang tina besi tapi pedang anu tangtuna we anu tina cahaya mita-mita tapi jenis pedang kenca katuh pedang anu panjangna kurang leuwih ti sameter harita kenca katuh pedang kembar tangtuna we tapi eta katingalina ibarat kalebat seuneu sedengkeun tangtuna Raden Wijaya barang ningali tangtungan musuh anu mawa pedang sakti dina waktu ayeuna Raden Wijaya tangtuna we hati-hati tur waspada sabab manehna ngarti jeung paham ieu pedang lain pedang sembarangan tangtuna we henteu kudu nepi kana awakna lamun manehna kurang cermat tangtuna dina ningalina eta pedang geus jelas eta pedang anu bakal ngakan kana awak manehanana jorelat harita Raden Wijaya nu ngajorelat dina waktu anu saterusna harita manehna ngalayang awakna di Jomantara bari sila nu saterusna leungeunna oge katingali si beku atanapi si dakep sedeku tunggal Raden Wijaya bener-bener ngagunakeun ajian naon ngaranna teh aji kekuatanana dina waktu ayeuna pikeun ngimbangan kekuatan musuh anu ngagunakeun pedang saktina pedang karamatna tangtuna we anu dijieun dina cahaya mita pedang dina waktu ayeuna tangtuna we tina sameter teh sigana teh jadi 10 meter mita anu ting kolebat harita tatangkalan anu kababan kabeh rata sabaraha harita anu kakadek langsung heulah sabaraha harita batu jeung lain tas segala rupana harita anu tangtuna ngararapung lir ibarat peunyeur sabaraha harita mita sedengkeun Raden Wijaya nu tetep di Jomantara dina waktu ayeuna manehna meureumkeun panonna nanti meureumkeun panonna sedengkeun kisap taraga terus-terusan anu ngaburu kana awakna nyaetana Raden Wijaya aneh bin ajaib kira-kira sajengkal tina awakna Raden Wijaya bener-bener anu teu keuna ku pedang harita mitra teu keuna ku pakarang Raden Wijaya ngagunakeun ajian nyaetana mangrupakeun lembu sakilan dina waktu ayeuna mitra ajian lembu sakilan anu tangtuna digunakeun ku manehna bener-bener anu luar biasa anu teu mempan tangtuna katingalina ku senjata padahal memang teu keuna dina jarak anu sajengkal brang kadenge harita ing belentrangna sora pedang tangtuna we tepikakeun sabaraha puluh jurus anu geus digunakeun tangtuna ku sataraga hiji oge tangtuna eun mampu eun metu kana awakna nyaetana kisap atanapi Raden Wijaya
Para mitra kaum dangu sadaya. Sangeus kisah paraga harita mundur katukang. Napas tanu ngahegak sabab kang cerawe kabeakeun napas. Serangan-serangan anu terus-terusan harita nu babi butakeun tang tunanya terapikeun ngahajar Raden Wijaya tapi hasilna satika-tika aja. Curilat, curalit. Kisah paraga harita nu nangtung bari rongea mah panjangna keranan dina waktu itu. Kurang ajar. Aing kaboleh sah sebenarnya isi dekot kurang ajar teh. Aing saumur-umur kakara mangihan jalma nu model kieu boga ilmu panemu campe pamake nu hebat jauh bisa disebutkeun saluruhan aing. Sanajan tangtungaku budak ngora walah sah sebenarnya. Sedengkeun harita tangtuna we sanggeus teu kadenge deui nyerang. Raden Wijaya tangtuna we anu mukakeun panonna, ngabeuntakeun panonna. Rai panonna muka. Hayang harita awakna nu ngalayang slek. Raden Wijaya tangtuna nu nangtung mancu teu jauh tangtuna nya teh Kisah Taraga. Kumaha Kisah Taraga? Ieu terek diteruskeun atawa rek kadon istirahat heula. Ulah ujug sia deko. Samaruk dewek geus eleh kitu. Dewek masih kena loba bebernian deui. Pikeun ngancurkeun si lain. Pikeun modaran si lain. Ulah terus sekadar omongan. Ayo gerak keterukeun ilmu panemu campe pamake andika Kisah Taraga. Ulah kideko moal burung narima kana naon rupa ilmu panemu campe pamake kiriman ti anjeun. Kalayan lapang dada ulah tangtuna we bakal narima. Setan alas kurang ajar sombong sia budak ora ha. Lain sombong. Tapi benar-benar dina waktu ayeuna asa teu karasa capena. Cacakan urang teh panantarung ieu teh. Wah, ngahina sia bangsat. Rasakeun ajian pamungkas ti aing. Harita tangtuna we geus teu mikirkeun naon deui keur Kisah Taraga. Jual ti ajian pamungkas anu tangtuna we anu kudu di gunakeun dina waktu ayeuna. Sedengkeun Raden Wijaya anu mundur ka tukang kurang leuwih aya kana 5 meterna. Sabab nyaho manehna oge lamun ajian pamungkas lain ajian sembarang. Raden Wijaya dina waktu ayeuna tangtuna we anu kunyem-kunyem mapatkeun ajianana, mapatkeun jampe pamakena. Ama amu doakeun putra. Ayeuna tangtosna putra bade ngaluarkeun papernian ilmu panemu campe pamake anu diwariskeun ka putra dina waktos ayeuna tangtos paris digunakeun amu oge ama nyuhunkeun pidoana. Saur ya angin anu kacil pisan gedena harita anu mabur ini ke belah kulon gitu. Cigana omongan anak Raden Wijaya teh ditepikeun tangtuna nya eta ka anu jadi ramana oge tangtuna we anu jadi ibu. Sanggeus kitu Raden Wijaya tangtuna nu nangtung mancuh dina tangtunganana. Dirina bener-bener dina waktu ayeuna mapatkeun ajianana tangtuna we mitrapikeun ngimbangan ilmu panemu campe pamake anu bakal digelar anu bakal dikaluarkeun tangtuna nya ilmu pamungkas ti nyaetana Kisah Taraga. Sedengkeun Kisah Taraga dina waktu ayeuna tangtuna we manehna geus ngawatek ajianana. Ieu rasa bumi liri barat anu ingeung sabaraha harita. Kisah Taraga anu kunyem-kunyem leungeunna anu diacungkeun ka luhur dina waktu ayeuna duanana. Lek awak Kisah Taraga mimiti ngagedean dina waktu ayeuna jangerek. Kisah Taraga robah wujud jadi hiji makhluk anu memang pikasieun jeung anu badag luar biasa. Sedengkeun Raden Wijaya harita anu neuteub seukeut ka tangtungan anu jangkungna karanan teuing sabaraha meter jangkungna. Teuing sakumaha gedena ngan anu jelas leungeunna hungkul oge tangtuna we peureupna leuwih gede tibatan sirahna nyaetana
Raden Wijaya. Dengkeun Raden Wijaya nu tetep mancuh dina tangtunganan teu mundur atawa teu maju dina waktu ayeuna manehna. Harita kadenge suara nu ngagerung harita mitra. Raden Wijaya harita ngadenge ceuri na tangtuna we lir ibarat anu katorekan. Ngadenge gereng na tangtuna we eta makhluk jelmaan nyaeta Kisah Taraga. Taraga bener-bener dina waktu ayeuna harita colat leumpang. Saterusna leungeunna harita ngablesat nu maksudna rek nyewak kana awakna nyaeta Raden Wijaya. Gep. Leungeun atanapis awak Raden Wijaya anu kutibah sakade curug teh katingalina ditewak tangtuna we tangtuna nyaeta ku ieu makhluk nu sakitu raksasana mita-mita. Sedengkeun Raden Wijaya tetep tenang dina waktuna ayeuna. Awakna nu rius tur dipencet dina waktu ayeuna disasak seolah-olah. Tapi Raden Wijaya bener-bener dina waktu teu ngarasakeun naon. Awakna nu bener-bener wedel, awakna bener-bener anu tangguh dina waktu ayeuna mitra. Anu sugan geset atanapi dibentol saeutik oge. Sedengkeun eta makhluk siga nu amarah nakaranan harita mitra. Saterusna Raden Wijaya nu tangtuna we anu aya dina dampaleungeun harita dibebeutkeun. Geus dibebeutkeun harita diincak dilalai. Pikakeun Raden Wijaya harita geus teu katingali lantaran di asup kana jero taneuh dina waktu ayeuna kalalei ku leungeun ku sukuna manehanana. Geus kitu Raden Wijaya dicokot deui dina waktu ayeuna anu dipajarkeun modar. Bisa gara-gara sia bangsat modar si ayeuna mah. Raden Wijaya tenang we dina waktu ayeuna harita manehna meureumkeun panon. Sajroning awakna digulang gaper dina waktu ayeuna disiksa dikumaha dipurliti kitu kieu. Sedengkeun katingali eta raksasa teh nepi ka jengkel nakaranan sabab Raden Wijaya teu potong. Teu semplak, teu cecel, teu bocel, memang teu ngalawan. Urang ngajar masih keneh teu bisa nanaon, ihakan sia ku aing. Eta Raden Wijaya tangtuna nu keur aya dina dampaleungeunna dina waktu geus dikesak harita tangtuna mitra. Raden Wijaya dihuapkeun sihung anu sarangeteng nakaranan dina waktu harita. Gek. Raden Wijaya bener-bener dihuapkeun. Nu saterusna Raden Wijaya tangtuna we geus aya dina sungut ngarasakeun lamun ieu teh mangrupakeun sungut raksasa. Raden Wijaya ngagunakeun aji pangartuna dina waktu ayeuna. Awakna Raden Wijaya dak kumadak harita lir ibarat anu ngagedean. Harita sungut anu tangtuna jadi pinuh tangtuna. Harita Raden Wijaya benar-benar anu tegas sajabaran tegas teh awakna ngagedean dina waktu ayeuna. Nyengkatkeun tangtuna sihung-sihung anu tangtuna aya dina sungutna eta buta. Benar-benar dina waktu ayeuna teh sihung dina buta ting polotok jerit eta buta ngajerit dina waktu ayeuna nu saterusna njawab kana sirahna. Nu saterusna Raden Wijaya oge tangtuna anu ngamuk ngawek dina paloba sungut eta raksasa anu gede nakaranan dina waktu ayeuna minta. Raden Wijaya bener-bener anu geus ngamuk dina sungutna eta raksasa. Nepi ka keun raksasa harita juralit harita nu saterusna ngagoler ulang kursiin ka ditu ka dieu. Raden Wijaya terus-terusan harita nu ngamuk nonyokan sakama sakainget teh manehanana. Pikakeun huntuna geus rompa sabaraha harita tangtuna para buta anu tangtuna reteng ku sihung teh ayeuna tangtuna geus eueuh nanaonna. Sanggeus ngarasa pergerakan eta buta tangtuna nu lemah. Jurilat Raden Wijaya tangtuna nu ngolebat tangtuna tina loba sungutna eta buta. Cek Raden Wijaya nu nangtung mancuh dina tangtunganana. Saterusna pok Raden Wijaya nu ngomong. Kumaha ayeuna Kisah Taraga? Taraga harita anu langsung nyiut detik deui awakna jerit Taraga ngajerit dina waktu mitra. Ayo tobat. Taraga dina waktu anu ngoceakna maratan jagat ngajerit maratan langit lain bawa-badoan mitra. Sungutna anu geus teu mangrupa dina waktu ayeuna huntuna geus eueuh sagala rupana Raden Wijaya bener-bener anu neuteup seukeut kasak tapi nyatana Kisah Taraga. Lain kaula nu tega, lain kaula nu teu karunya Kisah Taraga. Anjeun nepi ka henteu na perlaya dina leungeun kula geuningan. Tobat.
sasakali rada kisah taraga dina waktu ayeuna nyebutkeun tobat beki lila beki lemah nu antukna kisah taraga harita ngajampana jadi bugang napasna nu geus ngahanyu nu saterusna les we hija kisah taraga anu mulih ka jati mulang ka asal perlaya di medan laga tarung akibat tantuna nyaeta jeung Raden Wijaya karunya teuing teudeung teuing anjeun maot tina kaayaan anu kawas ieu Saptaraga ceuk Raden Wijaya tina waktu ayeuna saterusna Raden Wijaya harita anu ngurungan awakna ki Saptaraga make dangdaunan nu aya we dina waktu ayeuna Raden Wijaya nu saterusna ngablesat harita mulang nyaetana ka kampung Laksana pikeun mangihan tangtu nyaetana si Deko atarapi ka imana si Deko si Dawa para mitra kaum dangu sadaya waktu teu karasa nyerelek harita beuki ka subuh di imahna tua kampung warga anu ngagunu mani recet ke gedor tangtuna we Assalamualaikum tua kampung sampurasun tua kampung patua geura buka sararea kolot budak tangtuna we aki-aki anu tangtuna we tingkeur lu sedengkeun genep jalma tangtuna we anu aya di imah anu memang teu sare ngaranehanna mah anu terus we ngabahas rupa-rupa tangtuna we mimitik ngabahas nyaeta nu ngaran si Deko komo deui Ki Baraja tangtuna we anu teu panuju sabab dianggapna Ki Deko anu boga sihir nah ieu teh warga datang ka dieu boa-boa aya masalah deui ka mudah-mudahan we warga datang ka dieu teh lain aya masalah tapi justru leupas tina masalah bener sugan jeung sugan naon rupa anu memang dicaritakeun tur anu dilakukeun beuting ku Yai Deko teh memang bener warga-warga bisa leupas tina bang baluh bisa leupas tina penyakit moal mungkin mana aya nyagirkeun langsung tep jeletot Yai ulah kitu ari cacarios teh ieu sing emut ieu jalmi anu datang ka dieu teh kaduh niat sae pikeun ngubaran dulur-dulur urang anu aya di desa ieu anggur mah sambut ima cager ima teh cager ieu jalma nu diubaran teh ulah dugikakeun ngaraheutkeun kana manah eta jalmi anu ngubaranana bener Ki Sapta maksad teh Ki Baraja salarasna Yai Baraja tengeng nyarios kitu perkara ieu jalma anu ngaran Deko datangna ka ieu pitempatan teh tangtuna we lain datang pur sakadar datang tapi manehanana tangtuna aya nu mawa nyaetana keluarga urang anu ngaran Ki Dawa jeung sabalat-balat hampunten kakak saupama Ki Dawa meureunan dugi ka Gunung Datar diteraskeun meureun ayeuna teh tos aya di Gunung Datar Yai na teu eces jeung jentre cariosan dina tadi wengi kakang kacida pisan percantena ngeunaan perjalanan Ki Dawa jeung sabalat-balat pikeun ngajugjug nyaetana ka Gunung Datar memang nyana aya selentingin angin lamun Gunung Datar teh mangrupakeun hiji gunung anu dipinuhan ku siluman Slemin anu tangtu keur jalma biasa tentangtu bisa salamet datangna ka Gunung Datar ngeunaan hal eta kakang tangtuna we jadi ingat karena perjalanan anak Ki Dawa Ki Odin oge tangtuna we nyaetana mus
untung papangi jeung hiji satria manehanana bisa mulang deui ka ieu pitempatan. Coba lamun terus neruskeun ka gunung datar kumaha teuing nasib maranehanana Kakang? Emang akang terang gunung datar? Memang akang tetarang, can pernah apal, can pernah nincakeun suku ka gunung datar. Nah, lamun akang teterang, hartina naon rupa omongan jalma ngeunaan gunung datar cenah kitu cenah kieu teu patut dipercanten ka. Yai Baraja, kula percaya sabab lain hiji dua jalma anu pernah ngomong lamun memang gunung datar teh mangrupakeun panampungan jin, pangampungan siluman selemin, makhluk-makhluk anu memang jahat tur luhung ku ilmu cemar ku panalarna. Jadi eueuh salahna ayeuna urang percaya keur karitu ngararobrol tangtuna we di luar beuki ganeng wae di luar teh asa beuki reheng wae ieu teh cikan Yai Padma geura bukakeun bagagag nu saterusna harita tangtuna we Padma jeung saurang jawara tangtuna we keluar het gai harita sanggeus harita katingali pantomuka jalma di luar tangtuna we anu keur katingali darariuk teh harita dibuluan anu keur nararagog jeung lain sajabana harita langsung cararengkat tur nyalalampeurkeun. Aduh Jang Padma geuningan aya daun ieu teh mereka asa rame kieu teh daun ieu teh. Aduh Jang, alhamdulillah naon rupa parentah kitua kampung ngeunaan hujan anu wengi teh ieu panyawat Abah, panyawat si Amu, incu Abah jeung lain sajabana teh calalageur panyakit kurap, kudis, kutu air, morolok sadayana oge. Wah, jadi palawargi sadayana teh calalageur. Alhamdulillah calalageur. Calalageur Ujang, nenek oge ieu patut cungcurungan tadi nama saboleh cek hideung ayeuna mah cabir geuningan. Mangka ding aya bae sulu beunyeur oge cabir, padahal mah isu beunyeur mah oge cariti baratok keneh. Kitu nya Ujang, alhamdulillah mah oge sami dina waktu aya teh. Duh, ampun dengan nuhun pisan ketua kampung atas ngobatan segala rupina ieu panyawat. Wah, lamun kitu mah berarti keluarga kula oge langsung cager meureun kieu mah. Waduh. Patua. Di Padma nu riweuh nakaran gogorowan dina waktu ayeuna atuh burudul we ti jero imah tangtuna we keluar opatan dina. Aya naon ieu teh menikot? Cik. Jelaskeun aya naon ieu teh Ki? Aduh tua kampung, aduh Aki nganuhunkeun pisan sakeluargi sadayana ieu si Amu, Incu Aki jeung sadayana we warga-warga oge tangtuna Aki ngawakilan sadayana. Wirehna naon parentah salira dina tadi wengi teh titahu hujanan teh leres ayana. Ieu sadayana anu tos nyageurkeun panyawat di Simadu morolok pokona mah ieu sadayana ge morolok teu atil deui kurap oge teu aya deui kudis naon teh mah cungcurungan oge bersih deui we ayeuna mah teu itu sararea harita ngahuleng manehna asa teu percaya teu percaya tapi memang eta nyata ayana. Wah kampung bener-bener harita nu imutnya kerenyu. Cekula naon benernya na ieu jalma teh uhung ku ilmu cemar ku panalar. Urang wajib ngadama-damana, urang tangtuna we wajib nganuhunkeunana. Kakang ulah teuing ayeuna kairut ku omongan anu manis. Sing inget ieu jalma teh anyar pinangih saha nu nyaho. Ieu jalma teh keur ngadodoho kampung urang anu gemah ripah loh Cinawi anu aman tur genah tumaninah nekeranan.
surga na pikeun jalma-jalma penjahat lamun kieu Yai na teu aya deui cariosan anu sanes teh Yai baraja tita tadi nu dibahas kebencian jeung kebencian wae. Nah, akang janten curiga ka Yai lamun kieu mah. Maksana kumaha Kang? Yai sajujurna akang ngabandungan cariosan ti kawit ayana hadirna ieu jalmi anu namina Deo. Anu namina Dekol. Dugi kadanget ayeuna cacagantos katingali ku urang warga-warga urang di desa urang teh tangtuna we anu salamet tina bala bancana tina balai. Tapi kunaon dina hate Yai dir ibarat anu nyang karuk rasa anu memang bener-bener sirik-pirik cair kaniaya seolah-olah teu narima kana naon rupa pangabisa jalma liana. Cik aya naon ieu Yai? Sumohon Yai, aya naon ieu teh salaresna? Ulah ge Kakang Padma ieu garasa bingungna keranan kana sikepna Yai. Aya naon Yai? Coba carioskeun. Jawab. Ibaraja naon anu jadi permasalahan anjeun memangnya nak lagi ngerasa ganjil ku anjeun Baraja lain kadua nganuhunkeun ngadama-dama ka jalma anyar pinangih tamu urang anu geus nyageurkeun sakabeh warga urang di dieu pan urang terang urang tos-tos ka ditu tos-tos ka dieu mana teu aya sugan hiji oge anu sanggup ngubaran hiji oge anu sanggup pikeun ngurus warga urang. Tapi datangna budak kecil kasebutkeun ngaran Deko dina waktu ayeuna dir ibarat tai hayam nu dipopokan ku lebu teu kameu bauna teu katingali juntrungna leungit cager eueuh masalah. Salaresna aya naon sih? Naon anu ngajantenkeun Yai dina waktos ayeuna seolah-olah anu nyinyir jeung seolah-olah anu memang teu sapendapat sareng sadayana sesepuh dieu di tempatan. Cobi waler hapunten anu kasuhun Kakang. Salaresna jisim abdi sanes teu percanten. Naha salaresna jisim abdi tangtuna we lain sirik lain izin tapi ieu mangrupakeun kawaspadaan ulah dugikakeun kampung urang teh dimanfaatkeun ku jalma deungeun ku jalma lian salah kaprah urang tangtuna we tetep kudu caringcing page kancing saring pagi ikat waspada permana tinggal tina naon rupa gangguan turhalang. Tapi ingat sakabeh eta tangtuna we urang teh kudu boga tata kramana komo deui ieu jalma anyar pinangih teh datangna ka dieu teh teu sorangan tapi dibawa keluarga urang sorangan anu ngaran Dawa. Ieu jalma teh nu ditilai ku akang anu paham anu apal mana anu hade mana anu goreng waspada permana tinggal saciduh metu saucap nyata sadajan dina tangtungan pursakadan budak ngora anu memang dekil anu tangtuna we jauh tina prediksi urang sakabehanana. Ayeuna ku ayana sikap Yai kawas kitu henteu nunjukkeun hiji pamimpin di ieu daerah ieu. Tapi sikap Yai Baraja dina waktu ayeuna jelas nunjukkeun hiji kateu panujuan
ku cageurna ieu jalma. Sanes kitu. Sanes kitu Kang. Justru abdi ngiring-binga pami ieu jag-jag mah. Ngan anu tadi oge dicarioskeun ku abdi, tetep urang kudu caringcing pageukancing. Bener? Tetep urang teh kudu waspada permana tinggal. Bener. Leres Yai. Jisim abdi teh sanes nanaon? Sok bisi, inggis ku bisi, rempan ku sugan. Ieu jalma teh bener-bener lantaran ngarasa nu luhung ku ilmu jemar ku panalar nu saterusna ngamanfaatkeun pikeun di kampung urang, warga-warga urang anu geus alut engkena kamanehanan. Kacida jauh na Yi. Ayeuna mah ulah ngemutan kadinya heula. Sabab warga urang teh kur sakadar cager fisikna heula ayeuna. Masih keneh seueur anu kedah dibenahi, anu kudu keneh ku urang dibenahan teh perkara hal-hal nyaetana sasatoan anu ngaranyah ka kampung urang. Ayeuna mah kieu we. Heug lamun ai memang ayeuna teu panuju kana sagala rupa anu geus dipetakeun ku eta jalmi anu ngaranna nyaetana Yayi Deon atau Yayi Dekol. Tapi keur akang jeung sabalad-balad tangtuna we tetep panceg lamun akang tangtuna nyaluyuan kana naon kahayang maranehanana saupama hayang satengahna ieu desa tangtos akang bakal nyaluyuan. Sabab satengahna desa ieu pikeun ka dirina cek paribasana naon hartina nyawa leuwih penting tibatan taneuh. Leres Yai. Leres pisan. Para mitra kaum dangu sarean. Antukna ki baraja anu jek teh ngomong deui dina waktu ayeuna sabab kabeh pada nyeukseuh. Katingali berapi-api na tangtuna nyatana Ki Padma. Sanajan kumaha oge Ki Padma mangrupakeun hiji jalma gagah tur jangkung badak. Dina ilmu panamuhna tangtuna we sarua we jeung Ki Baraja dina waktu ayeuna. Ngan pedah ai Ki Baraja boga rasa boga masih kana budak ngora kasebutkeunna nyan teu ngora. Kasebutkeunna dibandingkeun jeung sesepuh nu lain mah Ki Baraja teh minangka pangbungsuna meurinan kitu di antara jalma nu geunepan. Kayaan anu tangtuna we dina waktu ayeuna beuki warga teh beuki datang beuki loba we nu antukna diburuan pinuh ka ditu warga. Rupa-rupa geuningan warga teh dararatangna teh kabeh mayoritas jalma anu nganuhunkeun tangtuna nya teh ka tua kampung. Antukna tua kampung oge dina waktu ayeuna anu kaluar nu saterusna tua kampung harita pidato. Bala warga sadayana khususna nyaetana warga Desa Laksana anu ku jisim abdi dipihormat. Kumaha kaayaan dina tadi wengi teh jeung dina saatosna ayeuna. Panyawa teh damang. Damang yuk. Ya da bagi usaha. Sehat. Sehat. Area harita doang. Syukur alhamdulillah. Urang teh tangtuna we geus dipaparin kasalametan. Wajibna urang bersyukur kahiang dumamparan Allah Azza wa Jalla nganuhunkeun urah teh bersnan teh nganuhunkeun teh syukuran teh lain kur kanu leutik kungkul tapi oge kanu gede. Taku kituna sararea pasti nyangka lamun kula anu geus nyageurkeun. Terus bereudeuh. Wah, tua kampung anu tos ieu mah tuh sabenerna aya jalma liana anu datang namu ka ieu pitempatan dina tadi putih. Kira-kira saha teh nu datang teh? Indet-indet saha teh tua kampung? Anu datang ka ieu pitempatan teh namina nyaetana Yayi Dekol. Yayi Dekol? Ayeuna anjeunna aya di bumi na nyaetana Kidawa. Dalarea ting carileung
manehna hayang apal jeung hayang nyaho kawas kumaha rupana nyaeta nu disebutkeun nyaeta Ki. Sedengkeun tua kampung harita nu nasi kana nangkung anu terus-terusan cacarita bari leungeunna meta tah ku kituna urang sakabehanana wah kudu bersyukur oge tangtuna we kudu nganuhunkeun ka tamu urang anu ngaranna nyaeta Yayi Deko sabab urang sakabehanana ayeuna geus disareatan ku mantena ku anjeunna nyaeta ku saderek Deko tangtosna we urang sadayana kudu nganuhunkeun bade nganuhunkeun bade sedengkeun Ki Baraja mah harita tiba cicing we tungkul pangtukangna beungeutna katingali haseum sabab kuduna manehna meureunna anu boga jasa teh ngan kulantaran teu mampu kapaksa we manehna kudu nyieun eko segala rupa. Waktu beuki nyerelek harita kabeurah lebat panon poe tangtuna teu beula wetan geus katingali moncorong nekeranan nyangan buana pan setengah manuk mimiti harita recet dina tatangkalan anu mararandi paleleger oge tangtuna we jeung pasanganana ayam jago kongkorongok sedengkeun di tempatna nyatana Kidawa isuk-isuk tangtuna we nyatana Kidawa di baturan tangtuna nyatana Odin oge keluargana Kidawa tangtuna we nu kabeneran aya bapana oge jadi inungna anu yang hareupan Ujang ari Ujang teh di mana atuh teh kami teh kalaresan abi memang teu gaduh panumukan kamu teu gaduh panumukan teu gaduh lembur urang teh teu gaduh di mana abi nyeluruk di dieu lembur abi mah ngalalana nuturkeun nusuh ka mana wae losna la tos sabaraha taun urang teh ieu teh ngalalana teh salami kumelandang we pangintenan duh teuing duh teuing atuh engke mah tos we di dieu kalaresan dawa kitu aya rencangna da kudu hiji-hijina si dawa teh ieu teh aya raina oge nya tos nikah da raina mah dicana ku pamegetna nyatana ka desa nu sanes abi kadang-kadang ka dieuna teh we lebaran gitu mau rantang edan teh atuh nuhun pisan kana naon pangangken Bapak sareng ambu pangintenan nya Ujang daripada ayeuna ka mana kemendi mah teu pararugo meni kana di dieu we dari dieu ge tangtos awe ai tempat nya ageng we lumayan padanya kitu teh Ujang ayeuna memang di dieu teh nu jeuwerit sanes-sanes teh aya tuangan ya aya we dari pepernian mah dan pada meureun panginten dina ayeuna mah teu tiasa nyawa teu tiasa ngahumat teu tiasa melak palawija margi nyawa pananya dari dia mah pernah aya sasatuan galak teh geuning Ujang nya Ujang hayang kumaha atuh teh nya ngabasmina carana Ujang cenah masjid nu nempo mah eta beurit mani sagarde cangkeng sagarde ucing tinggulinang cenah nya atuh heueuh sawah sakotak teh kulimaan beurit we teh beak Ujang seep teh insyaallah Bapak oge ambu urang di leukeunan mudah-mudahan we sasatuan eta oge tangtosna birat kabur teu daekeun deui ka dieu pitempatan tapi kumaha carana aja tangtosna setiap aya masalah tangtosna we aya jalan keluarna Pak oge ambu yang mudah-mudahan we atuh Ujang saurna mah cenah naon namina teh mohon ibu teh wong dikan kaluar sadayana da ibu teh meuni jiih teh dina bibitis oge jiih kabita merta pinahnya wong teh kapanan aya ieu di piwarang kaluar teh pas hujanan sareng si bapak tiris-tiris oge alhamdulillah mereka tinggal di tapak-tapak can berarti
Tos damang pangintenannya. Alhamdulillah parantos damang Bu. Tos damang si amu atau huna karanjeng bapana dina waktu ayeuna bersyukur tang trawe panyakit anu tang trawe geus aya kana 3 bulanna dina waktu ayeuna leungit ilang tanpa karana dina waktu sapeuting lantaran manehna hujanan. Ya Allah untung teh hujanan peuting pramah ni horeamna karanan cek dibobetat ku si bapa ge ayo ceng teh ah tiri satu cekeng teh mending hujanan bayak kieu tapi geuningan bukti nama ayeuna geus cager kawas dia mah duh untung we lamun peuting henteu ah jigana mah geus we cilaka cek si amu deui harita bangun anu kaduhung teh mah lamun henteu teh mah untung we manehna mah nyaetana ngagugu kana naon rupa parentah. Para mitra kaum dangu sadayana cak urang teu heula deui ka dieu insyaallah dina dinten jeung urang diteraskeun di YouTube Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.